Opat fitnah dunya anu bakal kaalaman ku jalma zaman ayeuna. Bisa wae ayeuna salah sawiosna nuju karandapan ku baraya. Upami ngarujuk tina kisah surat Al-Kahfi, surat nu sunnah dibacakeun khususna poe Jumaah, kusim kuring ditengetan aya opat kisah nu bakal jadi fitnah jang urang lamun teu sadar kanu kaayaan sabudeureun urang ayeuna. Nu kahiji, 7 pemuda nu misahkeun diri mempertahankeun keimananana ti penguasa nu dolim. Nyaeta fitnah keimanan, di mana zaman ayeuna loba jelema anu bener jadi dianggap salah, jelema nu salah didewa-dewakeun ku jelema nu lainna. Anu kadua, kisah 2 urang pemilik kebon, di mana manehna usaha, anggapana menang manehna, lain karena pamere ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ieu fitnah harta nu loba kajadian zaman ayeuna. Loba jelema beunghar sombong adigung-adiguna, teu daek barang bere kanu miskin eujeung ka jelema nu liana. Nu katilu, kisah Nabi Musa alaihissalam jeung Nabi Khidir alaihissalam. Rek mere gambaran ka urang, salepel Nabi oge kudu diajar terus ka Nabi nu lainna. Tah ieu fitnahan ilmu. Loba jelema zaman ayeuna geus ngarasa pangpinterna, nganggap ka batur bodoh, nepikeun ka teu dihargaan, malahan dihina ku cara kailmuanana. Nu kaopat, kisah raja nu kuat nyaeta Zulkarnain. Ieu rek mere gambaran fitnah kakuasaan, di mana lamun jelema dibere kakuasaan mimpin rakyatna teu jiga Zulkarnain, bakal jadi fitnah nu gede, khususna ngarugikeun jang diri manehna, anu umumna pasti ngarugikeun ka rakyat nu dipingpinna ku cara nindas rakyat, teu paduli kanu kasusahan jeung mawa karep sorangan. Opat kisah Al-Kahfi eta Allah mere gambaran ka urang bakal jadi fitnahan nu gede, fitnahan Dajjal di akhir zaman, nu bisa wae kaalaman ayeuna ku urang. Mugia urang sadar ditebihkeun tina opat fitnahan eta. Baraya, upami konten ieu bermanfaat, mangga bagikeun. Mudah-mudahan janten sodakoh ilmu ka urang sadayana. Hatur nuhun, mugia manfaat.